Gara-gara gede, terong ame terah dipanen jadi duit. Jih, mak, naker naon eta? Ai kitu teh kadeuleuh keur ngusapan terong. Mi tereh panen, tereh gede. Atuh meuni kitu nyabakana ngusapan obat ngusapan we ulah bari dirarasakeun. Jih, ari sia ngomong naon tuh kalau teh geuning lukak. Emang mun diusapan kitu tereh gede? Moal sih, ai tereh gede enaman sih. Ada ingat gedean mah digemukan, diceboran, tah eta tereh gede. Oh tuh hidang maneh mah. Jih, cuma teh nya tereh gede ari dicabakan terong. Oh udah sia mah pikiranna kemana daek. Ini balik. Pas lieu ari sia teh. Anjir, hebat. Anjir, ieu lauk naon him? Lauk boboso ya nang alat tah tiranca urang. Lauk geunah ieu mah ge. Anjir, asa kabita urang euy jang mais. Geus di duitan kurang salawe. Tuh, salawe mah ngalah sorangan. Embung aing mah yang 30.000. Geus lah 28.000 ayeuna ya. 28. Yang geus atuh ya. Ah, kitu atuh. Ini namanya teman. Heeh, sok ieu ya nuhun nya. Nuhun. Heeh, sok. Eta lele jang. Lain anaconda mah, nya atuh lele. Geus we duitannya 35.000. Ah, mah terus laukna ge bau ah. Bau. Sisirit kalau lompat. Geus we ka dieu kan dah. Bae bau ge bisa duitan 10.000. Ya. Geus bae lah 10.000 ge. Adatna meureun ngaranna bisnis mah aya rugi aya untungna. Nuhun. Ah. Golohok bisa budak teh. Lauk saseger-seger. Ajar bau. Kumaha irungna si Sugi. Mana si Sugi? Kita ke warung. Oh. Gi. Panggalikan sambelan ke warung. Ih, urang keur barang gawe sok nitah wae. Atuh sakedeung ya duitna. Jangan dahar maneh ieu engke. Ih, buat tuh kadekan duitna, Ba. Tuh kadekan duitna. Yo, Mak. Nuhun, Jang. Mana pulangna? Lah, kadar pulang 2000 oge ditanyakeun tah kana permenkeun aya resek. Ih, kalau kana permenkeun pugu jang si cebu ngahaja. Eta sangur geuningan terus dahar teh cenah cek si Ugi aya permen di dia ya. Mana sih? Oh iya. Duh. Kek. Nah, permen teh asik. Geuning tarasi. Ah, si bebelnya geuning kakolo teh bobodo. Oke. Iya sia. Aduh, naon tuh deui mun diterapi-rapi ge kita teh. Naon atuh, Mak? Heh, mana tadi cenah aya permen. Di dahar kumaha teh permen tarasi. Nya pasti atuh aya tarasian mah, panitah lagi meuli sameuleun. Nama atuh majar cek mana aya permenan mana? Ih, pan eta permen mah ayeuna ge resek. Ketang ieu meureun ya. Oh, nya ieu mah ya. Ih, ari sugan teh iya permen teh handapna ku urang di dahar. Heh. Duh eta, atuh lain dibaca heula diilikan di tempo, lain padung ngadahar wae. Mah teh hayang nu amis-amis, rusuh sarbal. Tuh mah yang nu amis-amis mah aya salaki batur. Ih, geuning kalangagok kakolo teh. Naon, Mak? Daripada hulang-hulang kitu mah, tuh emak panggilkeun jojodog. Lah, atuh geus teu usum ku jojodog mah, Mak. Nah, kaina. Yo, paluna, pakuna, adanya di dinya. Marek nyangu heula, lain ulin wae. Sok gawe. Ah, aing mah. Oh, Mak, lah. Nomornya papa nama ya. Lempeng. Ai maneh karena antu eta kos kolot kitu nya nyokai. Ditanya jojodog euy ku mah uing. Dih, sama kos eueuh beliun pisan yo. Jojodog mah loba di tukang plastik. Yo, aya nu meuni keneh ulin hayul moro langayangan. Ah, oh nya. Ayo atuh, Bos. Yang ngoroain we ya. Ayo, kos kolot pisan sia mah. Si Sugi rek amal aja si bos areta. Dengan tos anu dinas satangana segala. Sugi, rek mana eta? Aduh, can acan segeruan, Bos. Naon sia tuh geroan lain nu Naon, Mak? Ari jojodog mana? Ih, da can rapi mah jojodogna. Ya, meuli we atuh jojodog mah sih mah. Anu kudu ngieun atuh. Rujit ini urang mah. Hah? Rujit. Ujit, meuli we atuh. Meuli we mah lah nu plastik. Meuli banget sia. Mana tuh pambawana? Dih, mani nyarekan ka urang ini Rabi. Ini Robi. Sia tuh pambawana. Odon diajakan ulin si Sugi. Bagoy, mun digalak-galak teh nu sia Sugi. Dih, aing mah teu piluna aing kitu tah. Mana? Aing Ini tah. Bos. Moga. Ih, kalau kabur, kumaha tuh ieu nya? Lu mah rapikeun itu. Nya, Mak, dirapikan, Mak.